Dasar bodat! Ah! Gimana kalau tema esai kita pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Enakan buatan mama aku ini mah. Mama lu bikin spaghetti? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Sudah dikasih tahu murid tak? Udah, kami pasang poster. Itu anak-anak tidak ada yang tahu membaca, buta huruf semua. Ya, masuk sekolah kita lah. Kalau aku sebenarnya mau aja. Tapi kalian cakep dulu sama mamaku. Ya, mereka segen lah sama kita. Mereka cuma anak sekolah, kita punya sekolah. Gak muat nih. Masih mau bang, orangnya di sini bang. Ini orang ini. Tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot. Tapi kelihatan aja bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Iya toh? Tapi kalau gubernur ada. Tolong kak, saya alergi sama ayam. Kok jadi usirnya ke sana? Sumpah jadi over ya yuk. Udah, batalin aja. Besok aja wajaranya. Soalnya 30.000 bos ya. Ini kan belajar, Cok. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Kak, Kamu bisa baca? mau berak kak. Jangan tarik bajunya, nanti kusut. Kalau kusut saya yang capek. Tarik aja rambutnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana. Di dia Alia Nurmaulida sareng sobat abdi Farada Nuraini. Di dia urang bakal marios film anu judulna Stip and Pencil. mimiti urang bakal Bahas heula identitas eta film. Judul Stip and Pencil. Genre drama jeung komedi. Sutradara Arti Octavian. Produser Manoj Punjabi. Studio MD Pictures. Distributor MD Pictures. Durasi 98 menit. Rilis 19 April 2017. Bahasa Indonesia. Selanjutnya aya aktor jeung aktris. Kahiji aya Ernest Prakarsa salaku Tony. Lalu Indah Permatasari salaku Saras. Lalu Ardit Erwanda salaku Agi. Lalu aya Ari Keriting salaku Pak Toro. Muhammad Iqbal Sulaiman salaku Ucok. Tajana Sapira salaku Bubu. Selanjutnya aya Panci Pragiwaksono salaku Pak Adam. Lalu Gita Bebita salaku Mak Rambe. Lalu Rangga Azom salaku Edwin. Lalu aya Aditya Alkatiri salaku Richard. Jeung Tora Sudiro salaku reporter TV. Salajengna aya sinopsis Stip dan Pensil. Film Stip dan Pensil nyaritakeun opat babaturan SMA nu ngaranna Tony, Bubu, Agi, jeung Saras. Opatanana eta budak ti kulawarga nu beunghar tukatela sombong. Kusabab kitu, Tony, Bubu, Agi, jeung Saras mindeng jadi bahan olok-olok di sakola. Opatanana masih keneh nganggap jalma biasa. Nepi ka hiji poe dibere tugas ku guruna, Pak Adam nitah ka sukumna murid sangkan nulis esai anu temana kahirupan sosial. Tangtu wae eta opat rerencangan teh hese nulis esai lantaran can kungsi ngalaman langsung jeung masyarakat. Sanajan kitu, tinimbang ngalengkepan karangan Tony, Bubu, Agi jeung Saras sabenerna justru keluar di zona kenyamanan maranehanana sakta hayang ngangkat masalah atikan di antara komunitas kurang beruntung. Ahengna samemeh nulis esai, maranehna ngawangun sakolah handapen sasak. Maranehna diajar loba halku cara ngawangun sakolah di handapen sasak jeung nulis karangan ngeunaan tema kahirupan sosial. Sanajan kitu niat alus maranehanana mawa masalah. Siga nu karek sadar yen jadi guru teh teu gampang, saterusna kolot siswa
teu satuju pikeun barudak maranehanana indit ka sakola dijieun ku opatan maranehanana. Anu leuwih hese maranehanana nyaho yen warga desa diancam digusur ku pamarentah. Sanajan menang masalah ti sabudureunana, Tony, Bubu, Agi jeung Saras tetep nyoba nembongkeun yen maranehana teu sombong jeung goreng saperti nu disangka jalma sejen. Salajengna aya kaleuwihan jeung kalemahan. Kaleuwihanna nyaeta kahiji, alur caritana gampang kaharti. Kadua, aya loba motivasi atawa pesan dina carita. Katilu, carita anu dicaritakeun luyu jeung kaayaan nu aya. Kaopat, aliranana rapih jeung teratur. Kalima, plotna pikeun gembiraeun jeung teu pikaboseneun sabab film ieu diselingi ku bumbu komedi. Selanjutnya aya kalemahan. Sanajan ieu film cukup alus, masih aya kakurangan. Kahiji, aya sababaraha carita nu teu sabenerna kudu di akhir film. Jiga carita cinta nu sigana ngan sampalan, oge adegan kos salim papanggih jeung anakna nu kurang penting dina ieu film. Salajengna aya kacindekan. Film ieu ngagambarkeun kumaha handapna kahayang barudak diajar di Indonesia. Jeung ku film ieu urang bisa loba introspeksi sabab ngajarkeun kumaha pentingna kahayang pikeun sakola jeung diajar. Sanajan ieu film boga kalemahan, film ieu tetep patut ditonton pikeun sakabeh umur, utamana rumaja. Hatur nuhun, kurang leuwihna hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.